sanesna aya hargaan eta Kangjeng Rasul sok sanaos hiji dibandingkeun sareng batu kerikil aya hargaan. Ayana intan berlian sageung ge jempol ibu tiasa mesa sabaraha treukeun puluhan truk bahkan ratusan truk ribuan truk rek ngadamel bangunan cekap ku berlian hiji we miliaran eta teh bangunanna oge. Tapi eta hiji lamun batu biasa teh manfaatna. Namanya itu basyarun lakal basyar. Tapi urang oge model kitu batu biasa botok koral. Urang oge pasti bakal aya naon aya manfaatna. Upami eta batu koral ngahiji ya. Berjamaah ada Kanjeng Rasul alaikum bil jamaah anjeun kudu sing di jamaah ini di kumpulan alaikum bil jamaah aya hargaan. Lamun umat Islam teu bisa ngahiji terpecah-pecah maka moal aya hargaan umat Islam ya. Enten aya hargana urang mah lamun urang bisa ngahiji alaikum bil jamaah ya. Ma antum illa basyarum misluna anjeun teh jika kami cenah naon kami teh jalmi gitu. Mata sifat basyariah ku Kanjeng Rasul sok ditempongkeun. Henteu sifat-sifat nubuwah unggul ditempongkeun Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul teh nempongkeun sifat basyariah. Sanes mungkul Kanjeng Rasul teh raraina bercahaya terus di non di tayungan ku non ku awan-awan sanes eta hungkul. Sifat kanabian teh sifat nakanabian teh Kanjeng Rasul sok nembong-nembong basyariahna. Non basyariah teh kamanusaanana gitu. Lamun tuang ngahaja cenah ditinggal ku sahabat tuang Kanjeng Rasul teh. Pan urang lamun tuang ninggal di urang pan tuang teh dina meja. Di Arab pan tuang tengah hiji. Dina non? Dina nampan. Lamun di urang mah jiga di santri kitu nya dina daun, dina nampan gitu. Tuangan teh aya di handap mastaka, dina sampean, gitu aya. Saes nuhurun sampean. Ya ada sama kitu. Nyata nemongkeun ieu Kanjeng Rasul teh sifat basyariah. Sifat basyariah nyata nemongkeun kamanusaan. Kanjeng Rasul teu damang, sami urang ge teu damang. Gitu. Jantan sifat kamanusaana ditembongkeun. Sabab Kanjeng Rasul jami nyontohan jalmi. Lamun teh mah urang sumpingna malaikat tek nu den nurutan saha urang. Malaikat diutus ku Gusti Allah teh ka alam dunya. Ari malaikat teu kawin, teh manusia nurutan saha? Lamun kieu teh nikah. Malaikat mah teu ngaleueut, urang rek nurutan malaikat teu ngaleueut malaikat oge. Malaikat teu tuang, malaikat teu putraan, kumaha tek nurutanana? Maka diutus teh jami biasa. Tah Kanjeng Nabi Isa nu ngaran utusan teh kitu illa basyarum misluna wa ma azza rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Teu aya teu pati-pati kami nurunkeun Allah nu Maha Rahman ka hiji perkara ka hiji kampung ka jami dibarohongkeun. Teu seueur alasan, ieu mah nu sumpingna jami biasa-biasa lain pangersa. Ada teu ngabohongkeun mah ngabohongkeun we. Ya. Qalu eta nu tilu utusan teh ngawaler ka ahli kampung teh Rabbuna ya'lamu Allah nu mauninga inna ilaikum lamursalun kami mah dugi ka dieu teh dipiwarang naon dipiwarang ku Gusti Allah dipiwarang ka Kanjeng Nabi Isa atawa dipiwarang Allah inna ilaikum lamursalun kadituna wa ma alaina illal balagul mubin. Teu aya cenah kaula sadaya illal balagul mubin kajabi kangge nu ngadugikeun unggul kalawan jelas. Nah ngadugikeun naon at-tablighul bayyin nepikeun kanu bejelas al-dhahir anu tembong bil adillatil wadihah kalawan dalil-dalil anu jelas. Naon anu ditembongkeun ku kang eta utusan ka Nabi Isa teh hiji ibraul akmah nyata nyageurkeun jalmi anu lolong. Nabi Isa tiasa ngadamengkeun jalmi nu teu tiasa ninggal kitu nya. Kautamaan Nabi Isa wal abros Kangjeng Nabi Isa tiasa ngadamang